Wilujeng enjing barudak, kumaha damang? Puji Tuhan lamun sadayana damang. Ayeuna urang bade diajar pembelajaran bahasa Sunda. Kita mau mengenal pupuh Mas Kumambang dan mengenal imbu handi. Dina basa Sunda, imbuhan teh disebutna rarangken. Perhatoskeun nya, upami tacan ngatos, kenging nanya ka ibu guru. Dina buku Midadami halaman 8 aya contoh pupuh Mas Kumambang. Guguritan sasambatna domba adu. Ibu tidak bisa menyanyikan pupuh. Pupuh itu kan seperti lagu. Jadi kalau ingin mendengar seperti apa, kalian boleh nanti ya dengarkan dari YouTube. Pupuh Mas Kumambang. Ibu akan mengambil contoh 2 bait saja. Sebelumnya kita kenali dulu watekna pupuh Mas Kumambang teh kumaha. Watekna pupuh Mas Kumambang teh ngagambarkeun kana langsaan. Watek itu apa? Karakter, Bu. Karakternya menggambarkan kesedihan. Jumlah padalisana aya 4. Naon padalisan teh, Bu? Padalisan teh artina baris. Dina hiji bait aya 4 padalisan. Dalam satu bait ada 4 padalisan. Masing-masing padalisan aya guru laguna. Guru laguna nyaeta I-A. Setiap barisnya mempunyai bunyi suku kata I-A. Guru wilangan atau yang disebut dengan jumlah suku kata tina masing padalisan aya 12, genep, 8, jeung 8. Artinya baris pertama suku katanya ada 12, baris kedua ada 6, baris ketiga ada 8, dan baris keempat ada 8. Nu siga kumaha sih, Bu? Pek urang tempo contohna. Tah ieu contoh pupuh Mas Kumambang tina buku. Ibu nyandak 2 bait nu awal. Ya, ibu akan bacakan karena ibu tidak bisa menembangkan pupuhnya. Gak apa-apa ya. Duh manusa mana kaniaya teuing, teu aya ras-rasan, abong ka makhluk nu laib, nyiksa henteu jeung aturan. Hulu abdi karaosna langkung nyeri, tulang asa bejat, tanduk mah pon kitu deui, taya raos keunenana. Guru lagu jeung guru wilangan. Tadi Ibu sudah bilang, yang disebut dengan guru lagu adalah suku kata. Ya, yang dilihat akhir suku katanya polanya bunyinya sama. Ibu akan ambil dari bait yang pertama. Duh manusa mana kaniaya teuing. I. Bunyi terakhirnya teuing, I. Padalisan anu kadua, teu aya ras-rasan, A. Ya. Padalisan nu katilu, abong ka makhluk nu laib, I. Nyiksa henteu jeung aturan, A. Jadi guru laguna I-A. Anu bait kadua kumaha? Sami. Sok diperhatoskeun. Ya. I-A. Bait nu katilu kumaha?
sarua. Baik nu kaopat sarua, bait nu kalima sarua. Guru laguna masing bait sarua. I a eta guru laguna nu dimaksud. Nah, ayeuna guru wilangan. Ibu tadi bilang guru wilangan itu adalah jumlah suku kata. Jadi kita akan belajar menceraikan kata-katanya masing-masing dan kita hitung. Lihat ya, Ibu contoh bait yang kedua. Hulu abdi karaos na langkung nyeri. Hu itu 1, lu itu 2, ab itu 3, di ka 4, ka 5, ra genep, os 7, na 8, lang salapan, kung 10, nye 11, ri 12. Jadi pada lisan anu pertama aya 12 guru wilangan. Anu pada lisan kedua tu hiji lang, 2 a, 3 sa, 4 be, 5 jat genep. Pada lisan nu kadua aya genep. Pada lisan nu katilu tan hiji, duk 2, mah 3, pon 4, ki 5, tu genep, de 7, i 8. Aya 8 guru wilanganna. Nu 4 kumaha? Sami. Nya sok. Dieja ku barudak. Pasti bisa. Jadi dina hiji bait guru wilanganna pupuh Mas Kumambang teh 12, genep, 8 jeung 8. Tah, eta tentang pupuh Mas Kumambang. Ibu sudah menerangkan tentang watakna, jumlah pada lisan, guru lagu, jeung guru wilangan. Semoga bisa ya. Ibu juga sama-sama belajar. Yuk, urang perhatoskeun nu salanjutna. Rarangken hareup di. Kalau dalam bahasa Indonesianya disebut imbuhan di depan di. Maksudnya apa, Bu? Ya, kata tambahan ya, mungkin kalian belum belajar. Imbuhan itu adalah kata tambahan di yang letaknya di depan. Rarangken hareup di aya 2 jenisna. Anu pertama ngawangun kecap pagawean, anu kadua ngawangun kecap pangantet. Ada 2 jenisnya. Yang pertama sebagai kata kerja, yang kedua sebagai kata depan. Hampir sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga ada imbuhan di yang membentuk kata kerja dan imbuhan di yang membentuk kata depan. Masing-masing jenis aya aturan atawa sifatna. Anu pertama urang ngebahas kecap pagawean. Lamun dibere rarangken hareup di, ditulisna kedah dihijikeun. Contona bawa ditambah di, jadina dibawa. Ambil ditambah di, jadina diambil. Candak ditambah di, jadinya pinter dicandak. Ya, eta
rarangken hareup di ngawangun kecap pagawean. Karakterna ditulisna kudu dihijikeun. Dalam bahasa Indonesia artinya membangun kata kerja menjadi kata kerja. Sama, ditulisnya juga harus disatukan. Di Indonesia ada bawa? Ada. Jadi dibawa. Ambil, jadi diambil. Ya. Seperti itu. Anu jenis nu kadua nyaeta kecapangantet atawa kata depan dina bahasa Indonesiana. Kumaha karakterna atawa sifatna? Nu pertama, ditulisna dipisahkeun, teu meunang dihijikeun. Contohna, imah dipisah imah. Sisi dipisah sisi. Buruan tambah di jadina diburuan. Dipisah oge nulisna. Jadi imbuhan di sebagai kata depan ditulisnya harus dipisahkan. Di bahasa Indonesia juga sama. Jadi bagaimana membedakannya kalau dia kata depan? Biasanya kalau dia kata depan diikuti oleh nama tempat. Contoh, di rumah, di sekolah, itu dipisahkan. Ya, jadi sekarang dalam bahasa Indonesia pun kalau menulis di sebagai kata depan dia harus dipisah. Ya. Eta rarangken hareup di ngawangun kecap pagawean jeung kecap panganten. Tiasanya tah ayeuna lamun tos ngartos anu diajarkeun ku ibu Pupuh Mas Kumambang jeung rarangken hareup di aya tugas. Sok buka buku Midadamina halaman 13 jeung 16. Ya, 13 nepi ka 16. Dina halaman 13 nepi ka 16 eta aya tugas ngalarapkeun rarangken hareup di. Naon maksudna, Bu? Artinya kalian harus menuliskan imbuhan di. Ya, tuliskeun seperti contoh nu aya di buku. Sok tingali contona aya di buku dina kotak eta di contohana ditulis. Bawa tambah di jadi dibawa. Kalimatna nu kumaha? Mida dibawa piknik ku Mang Dadi. Tah eta contona. Bisanya sok kerjakeun nomor 1 nepi ka nomor 5. Di halaman 14 ge kitu sarua ngalarapkeun kecap pangantet. Geus aya contohna nu di kotak. Sok tingalikeun contona. Tingalikeun we wungkul contona teu kedah ditulis. Anu ditulis anu nomor 1 nepi ka nomor 5. Soalna jeung jawabanana. Nulisna di mana, Bu? Nulisna dina buku tulis basa Sunda. Ya, nulisna kedah make huruf sambung. Lamun tos selesai tong poho tong hilap di garis tutup. Lamun atos lanjut kerjakeun latihan ulangan dina Google Form. Minggu payun urang bade ulangan. Nu mana? Sapertos nu latihan ulangan. Kedah diajarnya ameh nilena aralus sadayana. Nya, kitu wungkul anu urang diajar poe ieu. Ibu berharap semua anak-anak mengerti. Ya, walaupun ibu terpatah-patah menggunakan bahasa Sundanya, tapi ibu yakin anak-anak pasti bisa. Kita sama-sama belajar. Sampai bertemu lagi minggu depan di ulangan ya.
Ibu berharap nilainya bagus semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wilujeng enjing.